Ya. Ku Allah teh tutupan setiap jalmi anu tobat ka Gusti Allah, ku Allah yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Ku Allah teh dirobah kaonan janten kasayan. Ciri jalmi nu tampi tobat ka Gusti Allah nyata nalika eta jalmi yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Ku Allah dirobah tina kaonan janten kasayan. Asana mah awon jadi sae. Asal riweuh jadi bunga, asal tobat lah seraras. Jalmi nu hoyong sae kadah tobat heula. Hoyong sae dina ibadahna, hoyong sae dina usahana, naon konsepna? Tobat ka Gusti Allah. Harusna bersihkeun heula tina dosa. Nu ngahalangan urang dina ibadah teh naon? Dosa. Hayang lulus dina ibadah bersihkeunlah dosana. Mual mungkin jalmi getol ibadah lamun masih kena ngeureuyah dosa. Lamun urang keur getol salat duha, keur getol tahajud, keur getol maca Quran, keur getol wiridan, keur getol angkat ka pangaosan, eta teh cirina urang teh dihapunten dosana ku Gusti Allah. Cirina teh gitu. Alhamdulillah. Tuh madang ibu keur getol Senin Kemis eta teh keur ditampi tobatna ku Gusti Allah. Naon margina yubadilullah sayyiatihim hasanat, ku Allah robah kaawonan janten kasayan. Tapi jami nu can tobat moal dirobah. Lamun masih kene midamel dosa tapi midamel dosana teh can tobat, ku Allah teh can dirobah. Teh perubahan dina hirup biasa-biasa baheula kitu enak itu keneh perubahan. Eta jami can ditampi tobatna. Dan Allah masal ada Al-Quran yubadillah